Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim naf'an mubarakalana wa li binika wa lin nasi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Ari maqalah nomor ke-17 tina bab rubai. Anin nabiyyi katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad annahu kana saestuna Kanjeng Nabi qala ngadawuh Kanjeng Nabi al ummahatu ari pirang-pirang pokok muara sumber ae al usulu tegesna pirang-pirang pokok eta arbaun aya opat minal asya'a tina pirang-pirang perkara. Ummul adawiyati kahiji pokokna pirang-pirang obat jam'un dawain tina jamana lapad dawaun wa huwa ari itu ubar dawa ma eta perkara yutada anu sok di rejengkeun itu ubar bihi sartana itu umat. Wa umul adabi kaduana pokok sumber muarana adab etika tata krama. Wahia ari itu adab adab siamah naon adab teh eta sing apa ma'rifatuma nganyahokeunana perkara yuhtaroju nu dipake pangriksa bihi tina itu ma anjami'i anwa'il khoto'i tina sakabeh rupa-rupa kasalahan. Wa ummul ibadati katiluna sumberna ibadah. Wahia ari sumberna ibadah eta fa'lul mukallafin pagawean jalma mukallaf ala hilapi hawa in nafsihi bari nyulayaan kana kahayang hawa nafsuna takziman li rabbihi karana ngagungkeun pangeranna. Wa ummul amaniyu kaopatna sumberna pirang-pirang cita-cita jamul umaniyatin wa huwa takdiru husuli syai'in ngira-ngira kana hasilna hiji perkara mumtaniin anu kacegah au mungkinin atawa anu kongan. Pa umul adawiyati anapun ari pokokna ubar. Jadi lamun hayang cager kitu rok ubarna teh naon? Qillatul akli saeutik dahar. Fa innal ihtimai karena sanyana beteung lah minal akli tina loba dahar ma eta perkara ya duru nu matak ngamadatkeun eta khairun leuwih hade minal adawiyati tinimbang ayana ubar likul lidain pikeun setiap penyakit. Wa ummul adabi ari sumberna adab etika kilatul kalam saarit nyarios pakasrotul kalam ari loba ngomong etatun piul adab matak ngeubeukkeun etika.
Wa ummul ibadati jeung ari sumberna ibadah eta qillatu dunub saeutikna dosa. Padunub mangka ari dosa eta tunfiul ibadah matak ngaleungitkeun kana ganjaran ibadah. Allati hiya ari itu ibadah eta ta'zimullahi ngagungkeun Allah. Wa ummul amaniu sareng ari sumberna cita-cita eta asobru ayana kasobaran. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna nyaurkeun al ummahatu ari pirang-pirang lamun cek bahasa kolot baheula biangna atuh biang kerok sumber pokok nu matak ngajadikeun asbab anu mana tina naon bae perkara teh aya sumberna lamun susukan aya huluna kitu aya muarana. Tah urang ogen ketika dina hirup jeung kahirupan sapopoe naon bae nu tumiba jeung nimpa kana diri eta teh teu leupas tina 4 perkara. Kaiji ari sumberna adawiyah obat. Cek dina Quran wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami nurunkeun Al-Qur'an nunazzilu minal qur'ani tina sebagian ayat Al-Qur'an baik kauliyah kauniyah syifaun jadi ubar kasakabeh jalma khususna ka jalma mukmin. Di mana aya ubar atuh aya panyakit. Di mana aya ubar jeung panyakit aya nu katimpaan panyakit. Setiap nu kadatangan penyakit hayang cager atau secara syariat cager eta memerlukan obat. Tak saur Kanjeng Nabi kullu da'in dawaun, setiap penyakit aya obatna. Cek bejaman ucan aya obat nama HIV. HIV. Mana ti antawisna sumberna penyakit kade. Eta marek penyakit naon we? Erek sirah, erek buntung, erek carangkul, erek nyeri, erek menceret wae. Erek nyeri buntung, jantung, naon bae perkara kade. Cek Rasul. Teu menutup kemungkinan teu jauh teu kurang teu leuwih eta teh sumberna tina ku akibat loba nyatu. Nekeun awewe sia teh. Geus kitulah. Jadi sumberna penyakit teh loba dahar. Can kadenge tong ngeret ka rumah sakit. Sorana tarik ngadahar angin kan. Naon ari adawiyah kade obat. Ya kulu wa yasrobu min ajil muhafadati an salamatil badaniyah. Erek tablet atanapi cair anu sok diinum ku urang sejak ngajaga badan kade. Ulah nyeri sirah diwirid teu nyambung. Nyeri beuteung nginum cai doa teu nyambung teh. Aya bagian-bagianana, aya penyakit hate ku ieu deui, lamun penyakit dohir ku ieu. Ngan ketika dua nana penyakit bisa terjadi, munculna dua penyakit ku akibat loba eta.
mana kilatul akli saeutik dahar. Eta teh obat saeutik dahar teh. Matak disunatkeun jeung urang teh. Termasuk kadaya teu karasa jeung teu diakui ari dahareun mah higienis, bersih, bahkan bervitamin, tapi lamun eta dahareun jeung inuman aya unsur haram bakal nimbulkeun penyakit nu leuwih parah daripada dahareun biasa. Kadang-kadang cek Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqakum. Hei jalma mukmin, hei jalma jama, kulu wa yasrobu, dahar, inum min thayyibat, tina nu halal, bari bersih, higienis. Tapi nu ieu ogen cek Nabi, lamun nu bersih bari halal ogen berlebihan mata nimbulkeun penyakit dohir, nu bersih nu bervitamin tapi aya unsur haram mata ngakibatkeun datang penyakit batin. Geus kitu. Matak lamun aya jelema nu jenius pinter itu ieu tuluy jadi garong eta teh lain dahareun nu salah. Mun siang ke subuh hese hudang tah haram hukum tah. Aya unsur haram teh teh. Aya nu di dahar mah diloklok no. Yes. Aya subuh teh hudang. Ari awak mah sehat ngan batin penyakit. Sok sana jadi sorban kieu oge. Di kope ari akanan haram mah jahat goblok sia teh. Jahat. Cek Allah dahar. Min thayyibati ma razaqakum. Ulah sagara di gayem. Ye cek Rasul, lamun sumberna otak jeung hatena terus mikireun dahareun, tong aneh bakal loba sungkan digawe nu kitu teh. Digawe heula baru makan. Ulah ieu mah pikiran dina otak dahareun heula, digawe jadi males. Tah sumber-sumberna teh eta. Obatna naon? Bilih gaduh panyawat batin dohir tade. Kunaon urang sirah nyeri wae, kunaon darah tinggi, darah rendah, jantung, hate itena boga penyakit dohir gitu. Eta teh muarana bisa diobaten teh ku qillatul akli nya eutikeun dahar. Taksing marineng puasa. Datara aya nu akibat puasa maot jeung gering gitu. Sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya sehat. Sehat naon? Jasad. Da jeung puasa mah plus jeung sehat. Ruh-ruhna gitu. Sok coba. Bahkan aya di dieu nu ngajadikeun sumber datang penyakit kana dohir teh seperti penyakit teh isrof. Leuleuyeuheun. Batur mah ilahar udud sapoe teh genep batang gitu. Sia mah genep pak gitu dah. Usia 20 tahun ge geus babari amura dulu huntuna teh. Gitu. Bahkan lamun dina ruangan ieu cek kedokteran kan makan salah tidak makan maka datang iklan gitu. Moal disebut obat nama daul royalti ka aing. Teu hayang aing. Moal disebut.
Mual. Makan salah, gak makan salah. Dahar loba teuing salah. Henteu dahar salah. Abi mah bade mam iman, lebokeh iman sia. Moal aya seubuh ku takwa sia teh. Kade. Urang penyakit naon deh? Alhamdulillah jadi jag kamari mah rada eta eureun udud. Asa mulana mah teu gablek duit. Komo eta mah teh nu disorban. Allah. Awas. Ulah loba teuing atuh lamun hayang sehat mah sing saeutikeun kana kade Allah henteu nyara maraneh dalahar anu ngarareunah ning thayyibatin. Thayyibat teh aya alus, aya ngeunah, aya bervitamin, aya halal. Tanu pokona mah urang malah nya halal nya ngeunah gitu. Ya mah der geunan teu ngeunah coba. Pan goblok gitu. Rugi sia teh nya haram nya teu ngeunah. Atuh cenah leuheung ngeunah bae teu halal mah. Heueuh akibatna riweuh. Ida dakhalal haram kharajal haram, di mana hakaneun nu di dahar haram karakterna teh bakal bertolak belakang we jeung aturan agama. Sok we tingali. Nu tukang udud tina hasil judi slot. Jeung nu udud ladang tina nguli. Beda. Tina slot mah kieu. Da minang rugina. Sok buktikeun. Kumaha nu tina ladang nguli? Begitu berat itu keluar kesang itu ya diburuhan 25.000 dek 5.000 dibelikan 3 batangan dan sanggup sabungkus langsung alhamdulillah kolot mau sepuh eta teh gede masalah kehead ngeureun Allah. Kade-kadenya teu kenging seueur teuing tuang upeuy. Matak sing dijagi. Aya nu nyaurkeun kieu, aya sehat ruhani, aya sehat jasmani. Sehat jasmani suplai ku makanan anu halal, anu alus jeung dibarengan ku olahraga eta teh dohir kade kudu dijaga da syariat gitu. Kade mana pal adawiyatu qillatul akli sing saeutik barang tua mana ti antawisna nu matak nyehatkeun hiji ayanwiya bi aklihi wa syarabihi at-taqwiyati ala ibadatillah kadaya. Saur Rasul bakal diberi kesehatan dohir jeung batina lamun eta dahar jeung nginum niat supaya kuat ibadah. Ari urang mah lobana hayang kiat futsal, main bal, voli, uli, cing. Sing rada dewasa atuh ayeuna teh da geus tereh kiamah yo. Atuh mimitian we ti poe isuk mah dahar teh ya geradahan. Ngarah kuat digawe muhun mamah ngan utamikeun masing kuat ibadah. Ceuk pamajikan teh, Kang geuning aya bahasa beda, geus takwa aing. Ih, akang sia leuheung eling. Atuh maman ku mamahnya mangga mama ku mama gitu hiji mimitian ku dahar jeung ku nginum teh hayang kuat kadua pasunatan dohiriyah ti Rasul ayang sila yadaihi qoblal akli
halal nama jabat teu loba daharna teh ngan sing higienis kumaha heula leungeuh bisi tas ngagaro palangkakan sia teh bari ti soledad ka tengah punten tos nyekel setah bari aya bakteri itu ieu tingalikeun kurang kumaha pelajaran ti Rasul dagang mie ayam tah sing baleg ieu mah tos gogoro bujur geder nyekel mie ayam bau tai kehen ciri khas mie ayam bau kesang kade euy pabeje sing tarabdi tinggalikeun Rasulullah mapan kitu lamun panas teuing diantep heula supaya cenah teu tiis teuing teu naon teuing teu panas teuing bahkan cek dina kitab Akhlakul Banin juz katilu lamun balang dahar bahkan dina hadis babul akli eta bahkan dina kitab ieu menapkan cara Rasulullah dina tuang nu matak ngakibatkeun kana ku Allah dipasihan kakiatan kesehatan kukumaha heula maca bismillah niatan hayang kuat ibadah lain ku hayang ngeunah Rasul mah kitu urang mah da sunah na diturutan teh hayang nyanung siapa ari dahar tara kokocok keneh lain nyunah goblok gitu ada galis ya teh waras dahar teh ayat zaniba asab'a al mufrid kade tebihan tina tuang sinaran leueuh teh terlalu wareng kade dina ieu teh pan aya sapertiga kangge tuang sapertiga kangge ngaleueut sapertiga kangge napas ari urang mah tiluanana dieusian ku hakan euy sing atuh sing bijaksana ka diri sorangan teh sing adil ka diri sorangan teh efek teh nya minggu kamari manggal dahar di imah teh numpuk apa itu bismillah heula efek teh balik teh pamajikan teh aneh Kang ning salit bili seueur panyawan ai kitu akang kumaha kieu nyi sok calik bager nyi ternyata sumber penyakit saur Rasul teh lain aya virus itu ieu urang loba teuing dahar nya akang awak sehat tapi kunaon akang tara salat eta mah hakaneunana tina Bang Emo goblok moal aya sukses jeung aya nu ngeunah getol ibadah ladang judi mah moal sia teh ngeukeun belum dengeukeun sia teh beuki-beuki teuing atuh moal kan deui mah ngagoblogeun teh kana sok jarudi kan utara mah asab'a al muftir kade teu kenging seueur-seueur teuing nepikeun ka anjing eungak da sia mah jeung tulang-tulang da diteureuy atuh emang anjing bulldog sia jeung ya kada punten ya karunya ye sekolah di dahar cabe teu kagok itu ieu kana lada teh merak geele cek di jero teh cek cacing teh ya Allah kieu-kieu teuing eta ngabayang uing mah deuk kadinya cek eta teh Gusti teu kiat ngegel kieu mah abi mah Gusti cek eta teh cicing we atuh ali istirahat we nu akhirna lambung we lemah ai pete di ronsen tulang we ngampar di jero lain di teluh goblok lain kardi teh kartos teh ieu mah ujug-ujug aing balik ngaji anya sekaliwat kadinya ujug nyeri beuteung loba hakaneun lain di teluh sok ngahalu sia mah kade-kade teu kenging seueur naon
tuang ngaleut teu seueur teh tos kitu. Allahu akbar. Power tadi. Da ieu mah cek Rasul we atas. Da moal bohong Rasul. Hiji tah. Jadi lamun ningali dina aya kan dina kitab Tibbir Rasul, jadi kesehatan ala Rasul itu iya. Bahkan dina Riyadus Shalihin, dina Bukhari seueur. Terus lah tuangan mah paya asup lah karena iya paya jadi ganjal gitu. Sing daek qanaat dan kegen upami ieu sok teu seueur teuing mah si nafsu jeung si hate gen milu leuleus tah. Miluleus. Sok ada nu puasa. Nu puasa boga duit 50 juta da mu ngabelikeun kana dahareun 10.000 perak oge da boga kasadaran. Tayeu sing diajar mengelola jeung kesehatan. Jadi cek Rasul sumberna gede panyakit teh ku akibat loba atuh lamun hayang sehat sing saeutik balang dah geus. Bagan dohir ya. Bagan dohir. Lamun bagian batin mah ese eta mah kudu bagian istighosah, riyado, zikir eta bagian dohir. Moal bisa kudu kieu. Tak lamun gorengan wae ka batur ulah diobatan ku boreng. Boga lici ka batur ku paracetamol gitu. Ulah eta mah supleina ku kakuatan batinnya. Mata cek dina kitab taklim hebatna dokter jeung hebatna ulama nu bisa nyageurkeun dua penyakit antara dohir jeung batin ieu teh moal bisa ngahiji. Saking kumahal-mahalna ta Rasul mah duanana aya. Hikmah nu ayeuna mah sing saeutik balang dahan. Iji dah. Fa innal ihtima min akli mayaduru khairun minal adawiyati likulidain. Kade di mana-mana penyakit seueur perkara nu dina beuteung loba perkara anu berlebihan. Maka urang ketika nyaeutikeun barang dahar teh eta teh dibandingkeun jeung obat nu dibeli alus keneh nyaeutikeun dahar gitu. Lamun cek bahasa kolot mas sedia payung sebelum samemeh datang penyakit saeutikeun. Nah eta. Eta we urang dina syariat. Ya, insyaallah arawetnya beas bansos. Gitu. Seda anu sok biasana gembul ayeuna aya. Iji, kadua wa ummul adabi sareng ari sumberna etika, adab tata krama. Naon ari adab teh? Ma'rifatu ma nganyahokeunana perkara yuhtariju anu dipake pangriksa bihi ku itu perkara anjamiil anwa'il khoto tina sakabeh kasalahan. Ari ngaran adab teh naon cenah? Nganyahokeun perkara bari dipake pangriksa itu perkara dina nalika urang loba kasieun tumiba kana kasalahan. Lamun lempang diatur lempangna teh bisi teu sesuai lempangna jadi teu sopan. Lamun dina make situasi jeung kondisi lamun maembal mah ieu kostumna.
lamun sepor mah kieu, lamun ka sakola mah kieu, lamun ka kantor mah kieu, lamun ka pangajian mah kieu. Ketika muafakoh eta teh adab. Adab teh etika. Nya atuh kieu nya make sorban, lain bisa-bisa ngaji teuing, hayang etika we saeutik gitu. Jeung AA jeung marane mah ulah teu pantes. Khusus jeung si ieu khusus ibaratun an marifati mayah tarojubihi an jami'il khotoya. Jadi lamun ayeuna urang sieun tumiba kana kasalahan naon bae nu dilakukeun teh sok make etika. Cek Rasul, tuang ngaleueut kudu ku katuhu. Matak si eta mah rek daharna teh sok ati-ati. Tingali we cara daharna beretika. Mun leumpang beretika. Lamun motor beretika. Lamun leumpang beretika, adab ngaranna. Jadi teu sageunahna digaur-gaur boga kenal pote. Naon sababna? Nandu beretika mah boga rasa ketika manehanana boga ceuli, batur geus katoropong tiganingeunana tina kenal pot sorangan. Dibubarkeun we. Cing atuh lamun rumah sak maneh boga ceuli, indung sia boga ceuli, bapak sia boga ceuli, keluarga sing boga ceuli, sing hargaan kana ceuli batur, beretika teh. Ieu mah jeung nu di dieu we lah. Sing beretika. Adab da percuma atuh ilmu na luhur ge areueuh adaban mah. Leres teu? Leres teu? Leres henteu ieu teh. Aing mah mending keneh ngahiji jeung anjing bari sofa. Jeung eueuh deui si kehenna teh. Anjing merek asup, assalamualaikum cenah eta teh. Nori sia. Beretika, adab. Naon sababna? Naon bae nu dilakukeun pasti hati-hati sabab bisi tumiba kana kasalahan. Eta teh dina kehirupan, komo dina masalah urusan agama. Sok dialajar gitu. Mun rek ngobrol ka jelema teh sing apal adab jeung sifat. Wengku heula, tata heula bisi salah. Da aya nu sopan bari teu meneran pipaseaeur. Dupi pangersa teh gobloknya. Eta sopan. Ningali salira teh geuleuh abdi teh. Cing kira-kirana eta sopan teh. Sopan teh carana ngan teu meneran. Tong borok kitu marane nu sok agar-agaran ngapoe ngapeuting geget. Ti palih mano, geulah maneh geulah. Kan sok kituannya. Jadi aneh. Si eta teh leuwih sopan ngobrol. Ai sia kasurupan naon? Tuh urang mah serba salah. Kade. Mana sumberna adab ari ngaran adab teh naon? Hati-hati ngalakukeun hiji perkara bisi tumiba kana kasa eta mah salah ceuk saha? Ceuk Allah, salah ceuk papada naon? Manusia. Aya nu naroskeun, ari nongkrong di jalan di trotoar eta ngahalangan perjalanan orang beretika henteu. Tingalikeun dina hadis. Haram cicing dina jajalaneun jelema. Engke teh di akhirat teh ka surgana teh di Siratal Mustaqim teh dihalangan deui ku motor manehanana. Hampura aing mah kudu diomongkeun ieu. Eta marek ngahalangan tangkal rek kunaon bae perkara. Matak bisi urang dagang di sisi pasar itu ieu aya trotoar hak jalan batur ku urang di ampanan eta teh teu meunang. Bener keneh Satpol PP ceuk aing. Lain ngajaga pemerintah aing mah lain. Cek hadis ieu.
alus bubar ulah di dia dagangna alus relokasi gitu. Eta teh ngahalangan beradab beretika ieu mah nalongkrong bari nyaranak parang tina dus atuh nu rek ka pasar teh ngagebeg teu jadi jualanana marukankeun lain dolim eta sih nu beretika memikir kira-kira lamun urang nongkrong di dieu batur eraeun mah ngaliwat ka dieu sieuneuh henteu kaganggu henteu tah nu beradab mah kitu atuh geus kitu terus kartos katampi hampurannya jeung biasaria ya mah Allah isuk teh papangih gara-gara sia di neraka teh silih salahkeun Allahu Akbar di dunia ge geus jadi fitnah pamongke di akhirat mudah-mudahan sing ageng hikmananya amin sing saroleh sadayana keunda proses eta lain rek jadi penentangan kana Allah jeung kana agama eta menuju atul huntu lah dan kayak caroplok untuk kayak gitu tuh mana sumberna etika teh kilatul kalam nyalitkeun cumarios bari amalna buktos naon bari amal ulah nyorosos bari amal henteu buktos salit di mana aja di dinya abdi teh satacan ti dinya teh ti ditu heula ti ditu abdi teh kieu heula itu teu kudu bisi salah dan ditambahan ku ngabohong geura salit teh biqadril imkan lah saukuran wa umul adab mematak bilih aya nu tara nyarios eta teh jeung ngamalkeun ieu eta we contoh jelema repeh we barusu jadi sokomo punten-puntennya bilih aya ibu rama nuju ngawangkong ulah milu ngocobla diajak anu ngaji keur nerangkeun milu deui ngobrol eta teh kitu teh sok riweuh geuning meni ulah we kapihayunan ku nu sanes teh saepeun we cumarios si eta pakasratul kalam tanfiul adab ari pangseueurna nyarios teh eta teh matak ngeuweuhkeun kana etika terus sok lah situ masuk lobang ngocoblak bari teu bukti tingalikeun urang maresepkeun jeung maneh tara ngomong ujug-ujug itu ya sok diajar naon margina man kasuro kalamuhu saja manu nyarios seueur cariosanana bakal seueur kalepatanan belah dieuna bohong gitu kadituna mah gibah ya tekenging seueur cumarios katilu wa umul ibadati ari sumberna ibadah teh kilatu dunub nyaeutikeun dosa ari cara nyaeutikeun dosa teh nyaeta khilafu hawa nafsihi ta'ziman li rabbih ulah loba nuturkeun ka hayang hawa nafsu dahar ngeunah cukup tah tapi hawa nafsu mah hayang seubeuh tah eta jadi sumberna ibadah teh nyaeutikeun dosa da moal aya jelema nu bersih tina naon mah iwati rasul aya urang madalah gitu. Di dieu geting sabaraha hiji dosa ge karek diuk nya keur indit keur lempang gitu iya mana ti antawisna ummul ibadah qillatud dunub
sing pinternya ngetikeun dosa hari per hari teh, dosa leutik, dosa gede, dosa hate, dosa lisan, dosa anggota. Sedengkeun ayeuna teh nuju zamana saurna teh loba jelema nu ngalakukeun hiji perkara bari teu paduli rek disebut ibadah atawa henteu, nu penting hasil jeung geunah. Berarti hawa nafsu nih diudag. Gitu. Mul ibadah. Padunub tunfiul ibadah, sedengkeun aya dosa teh matak ngeuweuhkeun kana derajat ibadah, naudzubillahi min dzalik. Cek kamari ge dunub teh mayuh jibuka anillah, perkara nu matak ngahalangan ka Gusti Allah. Anu ngahalangan ka Gusti Allah teh sanes we material, imateri ge jadi penghalang. Jang ka mana ada yang ngawas tak kadinya. Ngiring naon riado. Nanti ngeung riado keur boga hutang ya. Ai cek nu awam teh. Sae. Punten. Hoyong kabayar hutang mah sanes riado. Digawe goblok. Kartos teh. Kartos teh. Ulah cara sieu. Mencetan tasbe. Hipuh henteu hutang teu kabayar. Kade teu karasa eta teh dosa nu leutik teh teu karasa tah. Ulah. Nafsu mah da kitu. Sedengkeun ibadah teh qaulun wa af'alun mukhalifatun nafsi anil hawa ta'ziman li rabbih. Cariosan jeung padamelan anu teu nuturkeun ka hayang nafsu. Naon sababna? Menunjukkan bahwa takdim ka Gusti Allah anu ketika Allah nyaram ngalakukeun dosa. Gitu. Pan urang gen cek dunungan harus masuk ke kantor jam 7, pan teu kurang teu leuwih jam 7 kurang saparapat geus nangkring di terasna. Da sieun disebut maksiat, cek dunungan. Cek Allah mah lohor kudu jam sakitu, pan sia mah jam asar. Naon sababna nafsu nu dituturkeun ke heula ka pameng. Kagok duitna moal cukup. Nafsu mah kitu. Tos. Jadi tak ieu ya kadenya pupuj ka dieu ogen ulah kur sakadar hayang anu apal ngajis ngaji ngopi teh gitu. Nu kumaha atuh? Ta pupuj ka dieu ogen lah takdim ka Allah lah gitu. Da takdim kanu kieu masalah atuh. Jika nu heueuh teh pada dihareup. Da ngaji eueuh mah saung kosong, biasa joget cara sia. Bisi datang ka dieu hormat ka aing ka inung bapa henteu leuwih goblok. Sing objektif. Bisi sumping ka dieu. Ah cenah heureun balik-balik we. Da kaseret mah jadi nafsu atuh. Kitu wing mah simple. Simple. Hareudang nyakeun bae. Bilih ya. Punten. Sing objektif. Da sumping ka dieu teh urang sampikeun mubah amal payunan Allah. Urang diajar. Ka ieu ibadah. Naon bae perkara kade sing diajar ulah nutur ka hayang hawa di bisihan heula jeung kaduhung engke nah itu. Soklah da si nafsu mah eta lah gitulah. Enjing tah bulan hajinya pencitan eta teh nya. Ulah cekap mencit doma jeung sapi wungkul, jeung nafsu-nafsuna pencitan. Ai kurban unggal tahun ai nafsu nyegag terus. Ada sapi leutik nyegag. Nafsuna teh beuki gede teh. Gitu teh karasa kan gitu. Nomor katilu kaopat Ummul Amaniyu pepeje sumberna cita-cita bisi hasil lain ku modal jeung ku kabisa tapi ku kasobaran. Dengekeun. Gaduh cita-cita? Gaduh cita-cita?
modal jeung ilmu mah penopang saeutik. Da loba jelema nu pinter leungit sabar teu sukses-sukses. Loba jelema nu gede modal bari pinter teu tepi kana kesuksesan. Naon sababna? Leungit kasabaran. Modal muka naon? Konter 3 kantor. Duitna 25 juta sakantor. Sa toko. Kulantaran eueuh nu meuli pulsa 3 poe 3 peuting. Tutup. Naon sababna? Lain eueuh modal, lain eueuh ilmu, tapi leungit kok eta. Ulah kieu maneh mah, muka begitu hayang hasil, dagoan heula. Dan kege bangkar. Da sia mah atuh karek muka gebiogo ogen bati geus kadeuleu dina hate. Nya teu? Lain unglek-unglek sia teh. Sing bener. Da semping ka dieu ogen teu memerlukeun kesabaran mah da moal tepi atuh. Jauh kene. Geus balik we engke mah. Balik. Da punten da masalah ieu mah da hese atuh kumaha atuh. Ayeuna diuk ti dieu jam 8 keluar jam 10 tanpa ditopang kasabaran mah moal sukses. Da lain ku soleh atuh. Bacangkul, kiih era keluar kan sagalanya. WC na di mana itu ieu. Geus ngacapna marukankeun eta teh lain kesabaran, dumatak maneh bubar ti dieu bari sabar the winner kabeh diapeuyeun Allah. Tenenen. Aduh. Punten, erek punten. Komo ieu nu ngarora ieu. Musimna keur main game, cicing di sisi jalan, dek init ka dieu sabaraha ribu iblis nu dijungkalkeun ku nu ngarora kieu. Nyesok ari bangsa sepuh mah nya wajar, ieu pan nu kieu mah atuh. Wah. Tuh. Bogoda wungkul. Barang muka pantorek ngaji. Bro, ngariung yuk. Maaf, Bro. Urangna rek ngaji. Nyi sia eling, lain eling ieu mah. Aipek teh nah torojo deui. Kling aya Cicayang. Kita ke sini yuk. Kemana ka anu? Tadi niat rek ngaji ti asar keneh yo. Neng, puntennya. Ayeuna bade ngaos sih. Moal tiasa diganggu. Iya, cenah bade mentingkeun saung, bade mentingkeun abdi. Jeung ayeuna mah abdi mah rek ngaji. Kumaha ku abdi putuskeun? Dor. Atuh akang cenah moal ayo. Aya saha Rocky Batid. Marukankeun we gede perjuangan, da aya nu init ngaji ka dieu ku calon kabogohna ditelepon teu init jadi putus aya. Digantian ku Allah nu leuwih alus asli. Coba S hiji nu kamari mah S nong. Efek teh ngomong ka aing teh. Alhamdulillah tos digentosan ku langkung sae ieu painten ladang sabar. Lain ladang maneh putus jeung si itu. Tuh, naon-naon cita-cita akan berhasil kalau disertai dengan Kade. Da sumping ka dieu gen atuh ahadan mah deukut. Demi Allah ama yakin gede kene ganjaran maraneh jeung aing. Lamun aya ganjaran teh. Ada kudu kitu atuh. Jauh atuh. Wah. Muncak dina Minhajul Abidin mah akobatul ula, akobatus salis. Geus we ka itu. Uing mah ti dieu ka dieu. Geus sakitu. Ieu.
dagang gitar hasilnya 2,5 juta sekali gitar, aya 3 juta, aya 10 juta, 15 juta ditinggal ke pan belet cek ahli ekonomi manuk itu telin beres teh cek ahli ekonomi mah tapi aing marek make matematika Gusti Allah sobar eta teh kada sobar sok dialaja hese duh hebatnya ya perkataan Rasulnya cita-cita kamu akan tersampai apabila ditopang dengan kesobaran tulis di SW nya hari siapa bari aral oh karera siapa menutup kebaikan dengan status dah apa modal lain wahwa habsun nafsi anil jaja pepeje ulah ngarasula dina tugas ti Allah da ketiga ayat tugas ti orang tua ti bos ti dunungan ti atasan hakikat nama ti Allah hakikat nama ti Allah ulah ayeuna nempo ningali kana hasil tapi utamakan prosesnya naon cenah ulah ngutamakeun kana tapi topang ku kasobaran da sukses panten sanesa dinten 2 dinten sok baruka usaha sarira damel di mana wae tingalikeun aman ningali nung melak pare ngajungkal-jungkalkeun heula binih aya teh naon ngaranna teh ari taneuh dikitu-kitukeun teh nyambut jungkal-jungkalkeun geus kitu teh dirarata geus ngararata teh terus dicaian terus diratakeun deui diteuneun itu geus kitu teh ngagaris deui pikir kira kota ngajajarkeun pare nu sakitu legana bini wih jauh mun teu sabar mah moal tepi teh matahari mencerong heuh urang kieu ya Allah lain teu panas eta teh naon anu matak nutupna aya cita-cita dihareup bari ditopang ku kasobaran beres eta ngajajar bini da pikiran otak mah teu kaharti ku otak mah teu kaharti naon ditopang ku sobar geus kitu teh cayan itu datang deui jukut nu teu dipelak teh heuh diramet itu ieu direro geus sagarupa urang mah apal-apal dahar we nya bari daharna ge makruh dawa deungeunna cek inung teh sia mah da masak aing melak sobar sia nu teu sobar tuh jadi kade sok teuneun cita-cita tapi topang ku kaso amah kantos tilu sasih di Bandung, di Jakarta, di Kuningan, di Bekasi ternyata ada orang yang tidak lulusan SD, otak oke, rata-rata di bawah. Tapi keinginan dan kesabaran lebih kuat, ternyata mampu mendirikan 6 perusahaan. Ngan ulah diturutan ke orang teu sakola. Beki belat sia mah. Ilmu eueuh sobar eueuh sia mah da. Ulah. Ku dicatet. Aipek teh aya ayeuna geuningan. Aya mahasiswi nyeun cimol cimolna teh kur nyeun saparapat teu sakilo-kilo acan dijieun aipek teh dibawa ke kampus cek babaturna teh dek kok enak banget amat ini bikinnya besok mah belian atuh udah perlu modal ya urang boga modal mere modal 150 ayeuna boga roda nepikeun ka tempat jualan etanana 30 genep roda naon ladang sabar marukankeun ngabuleud-buleud cimol teu kesel hargaan atuh tukang cimol teh komo cibay aci ngarambai eta nu gang cilor kikian tada uwi ngajaran 3 siki da cangkel nu kitu atuh ulah ieu mah dibocoran 2000 manglah 1000 yeuh nyobaan kikian sia teu rapih mah sia matak sing hargai geura produk batur teh geura
Ngalempengkeun mie ayam teh bah hese atuh. Sekalian teh bisi butuh mie ayam di dinya teh. Di Gunung Lalai. Pas sobru awas. Ari ngaran sobar teh punten henteu amis. Pahit. Matak ama punten-puntennya cek Rasul peupeujeuh lamun rek barang beuli tong loba nawar. Naon sababna? Sabab proses nu dagang teh rek lamun dibuka ieu nama ladang tina kasabaranana moal bisa dihargakeun tina jual belina. Sok. Nepikeun ka urang Amerika mapan meuli comro ogen ditawar hiji 1 juta sagede kieu comro. Naon sababna? Da teu kaharti aya oncom di jero ti mana jalan. What is this? Ieu naon? Ai cek eta, is this comro? Barang dibuka, bro. Mikir, ieu kumaha ngasupkeun com. Bari eueuh yang hiji acan. Bari kan rapi penutupanan. Ai pek ditawar 1 juta hiji. Naon sababna? Nu meulina bodoh. Untung teu kupon umroh ge jerona. Nepikeun ka nuju kapungkur Habibi janten presiden Allahu yarham. Habibi nyanak ranginang ti Bojong Herang. Ranginang dibawa ke Amerika, bawa ke Australia, bawa ke Perancis. Pan ari oleh-oleh Indonesia mah kan araruniknya. Dahareun teh sangeunahna jeplak ngaranan dahareun teh. Doko-doko. Ting ti mana doko-doko eta teh? Teh nyamung atuh cau dibubukeun dipais jadi doko-doko. Cek aing ge janji calangap urang Indonesia mah tapi dah jadi barokah. Allahu Akbar, Masya Allah, baldatun thayyibatun warabul gopur teh ieu. Ai pek teh aya urang Amerika ayeuna mah crispy berenanya ngarauk kitunya. Can kana eta lain adon penelitian lain di dahar. Di kieu-kieu teh. Ieu naon lemna. Ditempelkeun bari rapih. Masya Allah. Pak Habibi, kok ieu kumaha cara nempelkeun itu ieu? Da ilmu Allah dibikeun ka urang Indonesia nyerang inang kan. Aipek teh, euy dicanak dibawa ka pabrikna. Ieu nu nempelna naon teu apalkeun nepung siketan kan. Masya Allah. Aipek teh, tolong saya bikinkeun. Dibikin jadi impor ekspor. Tuh, dah. Nah, eta lain ladang kesabaran. Da loba jelema nu boga modal jeung loba ilmu kesabaran mah teu jadi-jadi. Sok we tangkringkeun jualan di dinya. Diliwatan ku batur teh parunteun gitu. Nyeri eta teh hate teh lain. Mang aya keneh, aya awetnya. Untung eta teh dibabadkeun, eta teh disungkurukeun rodanya. Naon? Ya Allah. Usapan dadawe terus. Ih, ya Allah. Sok. Pepeujeun. Punten. Ieu cek Rasul ya. Lamun hayang hasil cita-cita, topang modalna keso. Ulah wake jobugi gak? Dagang atuh, dagang naonnya, dagang anu mau apa yuk ulah waka kitu. Sok we ngajanteng babageun sakieu we heula. Kieu. Naon eta teh? Keur sabar. Marukankeun nyapakeun beungeut hareupeun ratusan jelema bari nawarkeun teh lain teu era eta teh. Erona ya. Can coba baturan, geuning mana dagang? Bletuk kana ieu teh.
Pan mana teh es hiji menyatu lucu dagang ge tuh gerak. Nya. Beres teh. Ai PT aya budak, mama hayang anu geus mulai ku Allah teh tingalikeun di usikeun tina ladang sobar teh. Meuli budakna teh. Hiji da jeung budak indung nama da gengsi. Meuli nu kitu. Ari indung pan sok licik. Ngasaan mama? Budak mah hiji indung nama genep. Ai PT geuningeun nah meuli deui ah. Tingalikeun balik deui. Mama ka mana? Meuli anu da bieu geungeunna. Titip abdi cek bapana teh. Aing ge meuli atuh. Ai PT cek tatangana teh meuli naon anu? Tina jualan 10 ku Allah tina ladang kasobaran aya nu pesen nepikeun ka puluhan kantong. Eta teh ladang kasabaran lain ladang-ladang ting kana ilmu jeung kabisa. Sing nepi ka dinya atuh. Dagang kuntung atuh isuk mola. Ya. Punten ari menempuh kesobaran teh saurna teh pahit lir ibarat ampedu tapi sudah berhasil nikmat lir ibarat madu. Gitu. Sok sing salobar dan agama. Age kapun adi itu kasih adi. Sok di sing siap ka naon kapanasan cek aing tadi. Sing siap kasorot ku panon poe unggal peuting. Ulah ningali hasil niatan ibadah. PTH saminggu ieu bodas ieu keteng. Keun udah jadi saksi kayak di akhirat eta teh. Sasangaleun itu ieu. Acan nu gagadek nu nyugu itu ieu, ngadodorong ieu pon berentusna ieu teh nya. Nu asalna teh dikieukeun ka pamajikan teh meni lemes. Nah, dagang dawegan 2 minggu. Nyai dadeuang pamajikanana teh. Sesana. Allahu Akbar. Sok. Punten dan mak ya. Ngaos jeung suplai batin ya. Nya. Punten, ngaos jeung suplai batin ya. Teras ketika dohiriah orang punya himmah cita-cita. Produk naon bae perkara. Kreasi naon bae, kerajinan tengah naon bae, sok gelarkeun. Demi Allah selama jelema hirup di rizkian ku. Ditopang gue sahabat. Ku adi daroangkeun mudah-mudahan usaha urang sing lancar. Kan ulah minungkul jeung dibarengan ku kasobarannya, barengan ku kasobaran. Sok sing sobar. Da teu tiasa memutar kembali tangan lah sakit itu. Bang Edem ogen hayang bengkel tiba heula. Nu akhirna teh gaul sisi jalan. Ku Allah teh diatur we kitu. Aipek teh aya motor pejet omean ku sorangan. Aipek teh motor pejet pojok lepas rantai gen mun teu sabar mah da teuing hoream nungtun oge. Nu akhirna dioprek ku manehanana kana mesin itu. Nu akhirna profesional jadi we buka bengkel. Tah nu teu nyambung masih haji. Resep karena komunitas motor itu ieu pejet teu ka bengkel da duit mung keluar. Da aya jeung bensinan jeung bekal. Nu akhirna dioprek ku sorangan jadi ilmu ladang kesabaran loh. Ta eta sok we nya. Bisi bade ngadamel comro ti ayeuna mangga gitu. Sugan we impor ekspor comro kan. Ka Jepang gitu kan nya. Masyaallah. Efek aya padamel 2an anu keur nanggring jadi 4an, 5an, 6an, 7an jadi 1000 pabrik comro. Masyaallah. Sok lah. Cicing we cita-cita eta. Tuh udah kejebak deui sia. Ngagono. Bisobri tanalu maturid naon sababna kusobaran mah bakal menang naon teh perkara ditu maksud ku urang. Wabit taqwa yalinu lakal hadid. Ieu bahasa kata-kata ulama. Kesabaran akan kamu tercapai apa yang kamu cita-citakan dan sekeras apapun akan lembut apabila dibarengi dengan kesungguhan. Tos gitu. Jadi ulah waka putus asa ti payunnya. Bisi sahanu apal eta teh mangkok porsi ti Allah gitu. Jadi opat anu sumber teh kahiji
loba penyakit teh ku akibat loba dahar. Lamun hayang sehat mah ubarna teh saeutik dahar. Kadua aya sumberna etika, sumber etika teh saeutik nyarios. Lamun loba nyarios bakal jadi masalah. Komo lamun salah. Ayeuna geuningan seueur dina media sosial ngacaprak ka itu ka dieu, nu akhirna nu awam gen kabawa gelut. Gitu. Nomor katilu umul ibadah, sumberna ibadah teh nyaeta teu nuturkeun hawa nafsu. Nomor kaopat hayang hasil cita-cita rek kuliah di mana wae ogen rek ka mana-mana digawe tanpa aya kesabaran ku Allah moal ditepikeun kana kasuksesan. Dina harti modal yang paling utama menurut Rasul adalah mempunyai kesabaran. Mudah-mudahan ieu nu opat sing bisa kalaksanakeun. Al-Fatihah.